Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidina fi sabilillah, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para kiai anu tetiasa ditata hiji per hiji, namun insyaallah moal ngirangan rasa hormat tangting takrim sing abdi ka para guru sadayana. Kum kasadayana para bapak-bapak, para pemuda, ketua DKI Masjid Nurul Falah anu kusim abdi sadayana sangat dipihormat, kalayan dimuliakeun pamugia urang sadayana Allah Subhanahu wa taala dipanjangkeun wisuan barokah, amin. Sareng mudah-mudahan urang sadayana dihasilkeun tujuan urang Allah Subhanahu wa taala, amin. Sareng mudah-mudahan urang sadayana Allah Subhanahu wa taala ditetepkeun keimanan keislaman urang, amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji tasyakur hayang urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan berjuta-juta kanikmatan ka urang sadayana, nanging nikmat anu paling ageng itulah nikmatul iman wal islam diiringi sareng nikmatul ihsan. Shalawat kali salamna pamugia selalu dicurah limpahkeun kepada Allah ya Kangjeng Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekakan pun kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, kepada tabi'in, atba tabi'in, umumna ke orang sadaya selaku umatna, mudah-mudahan orang sadayana kebanjiran rahmat maghfirah ya Allah Subhanahu wa taala, sareng mudah-mudahan urang sadayana diagung umat Kanjeng Rasul sehingga kenging syafaat umat Kanjeng Rasul jaga di kiamat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak jamaah pangawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sadaecana sing abdi neraskeun kana ieu pangawasan, neraskeun kana ieu cariosan ti payeun sing abdi nyuhunkeun dihapunten dina sagala hal rupi kakirangan abdi, kabodohan abdi, kelepatan abdi, kesalahan abdi. Komo kamari parantos ngalanglang buana mencari jati diri selama 2 bulan. Alhamdulillah wih itu kayak oleh-olehna lantaran di ditu mah bahasan nak kemano, nak kejingo, ida kejingo, ida kaca gitu. Alhamdulillah, meureun lamun ke kaditu moal ayat nu kaharti ku abdi. Satacana sim abdi neraskeun pangawasan sakedik abdi bade nyaritakeun hiji kisah cerita di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, keur sewaktu Nabi Ibrahim dibeuleum atau Nabi dibakar ku tangkorak Raja Namrus. Aya hiji manuk piit. Manuk piit eta bentukna leutik mungil bagus, eleh manuk carita. Lantaran manuk anu diimaka carita teu kacaritakeun dina kisah Nabi Ibrahim. Berarti lamun hitung-hitung mah gagah kena manuk piit. Eta manuk piit keur sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibeuleum ku Namrud beserta bala tentarana. Eta manuk piit teh bulak-balik mawa ancai. Saeutik celak tujuanna naon hayang maruman. Cek manuk gagak teh, cek manuk gagak anu gede. Happy it
kalakuan maneh teh dasar leutik mawaan cai tujuan rek mareuman seuneu anu sakitu gedena ti komata ka pareuman moal sampai kiamat yang moal kudu ka pareuman. Ngeun jawaban eta manuk piit teh hebat. Ceuk manuk piit sanajan ieu cai anu dibawa ku kula nyeboran seuneu anu sakitu ngaluntab-luntabna memang moal sampekeun pareungeun supaya ngajadikeun hiji amal di hadapan Allah, supaya hiji tanda bahwa kaula teh aya dina rombongan atanapi dina pihak Nabi Ibrahim. Sanajan ieu cai memang henteu bisa mareuman kana seuneu anu sakitu gedena, anu sakitu ngalutab-lutabna, sugan jeung sugan. Ieu kalakuan kaula teh termasuk kana pihakna Nabi Ibrahim alaihissalam. Hartikna ieu teh ngajadikeun hikmah pikeun urang, pelajaran pikeun urang. Anu mana dina zaman ayeuna peperangan-peperangan anu terjadi di Palestina anu keur digempur habis-habisan ku Zionis Israel. Memang urang teh lamun kudu berangkat ka ditu angkat senjata urang moal bisa. Rek sumbangsih ku harta banda ku pakaya urang meureun teu bisa teu mampu. Seenggakna urang sebagai papada umat Islam, sebagai umat muslim, urang ngeun ukur bisa ngadoakeun mudah-mudahan mujahid-mujahid anu aya di Palestina anu keur perang jeung Zionis Israel, urang doakeun mudah-mudahan aya dina kemenangan, amin. Sehingga mudah-mudahan ku doana urang teh ngajadikeun sabab wasilah hiji urang teh termasuk dina pihakna Palestina, pihak dina umat Islam. Lantaran naon? Lamun urang biasa-biasa bae nanggepina kana kejadian anu sakitu ramena, peperangan anu sakitu hebohna, urang biasa-biasa bae adem ayem bae, hadehare bae, ngadoakeun henteu, khawatir urang teh diancam ku Kanjeng Rasul. Ceuk Kanjeng Rasul saha jalma anu biasa-biasa bae henteu ngarasakeun berduka, teu ngarasakeun sedih ketika umat Islam keur ditindas, keur didolim, falaisa minhum, maka urang teh termasuk kana golongan umat Islam. Antakan mudah-mudahan ngadoa urang ka Allah Subhanahu wa taala lantaran aya amanah ti para guru-guru ketika urang rek pangaosan, rek tawasul, yuk urang sempatkeun, urang selipkeun ngadoakeun mujahid-mujahid anu aya di Palestina, mudah-mudahan aya dina kemenangan. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahkan aya informasi upami telepat mah dinten Salasa enjing upami telepat di Kecamatan Cikesik bade ngayakeun istighosah kubro ngadoakeun mujahid-mujahid Palestina anu gaduh waktu longgar, yuk urang ka ditu, urang ngadoa sasarangan, yuk urang baca salawat asgil dikhususkeun pikeun mujahid. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin.
Muhammad asghilil zalimin bizzalimin Allahumma salli ala Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk kana pihak umat Islam. Para bapak hadirin jamaah panguasan anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dieu abdi salah kadar sekelumit bari nyarioskeun penyakit. Penyakit eta aya penyakit dohir, aya penyakit batin. Aya gering awak, aya gering hate. Gering awak mah sapoe ge 2 poe cager. Nyeri hulu lamun cocok di ubaran ku bodrek hakikatnya Allah syariat nginum bodrek 10 menit dia cager. Nyeri awak regel hakikatnya Allah syariat minyak GPU diulasan nyeri awak paregel jadi leungit. Tapi nyeri hate kadang-kadang mah satahun ge tadi kencager. Lamun euling nyut paling deui nyut deui matakan sadayana ge pasti urang ngabogaan penyakit hate nyeri hate. Aya nu nyeri hate ku papada tatangga baik ku ucapan ulangkangna. Anu leuwih nyeri hate deui mah kadang-kadang ku anak. Eta anu leuwih parah mah nyeri hate ku anak. Anak dititah salat, anak dicarek ieu jeung itu kalah bengal bae, kalah bangkawara bae, nyeri kana hate pan urang. Aya obatna aya. Matakan aya slogan, aya bahasa, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Sakit gigi mah aya obatna, sakit hati mah teu aya obatna ceuk saha. Di kulli da'in dawaun setiap penyakit pasti aya ubarna. Ceuk saha eueuh obatna salah eta nu nyanyi. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Aya nu nyeri hate ku pamajikan. Ditanyain kopi kalah lempang, nyeri pan eta. Lelempangan teu izin ka salaki pan nyeri eta kana hate. Sedengkeun lamun geus nyeri hate urang ibarat kata kaca pecah sanajan ku urang dirapat deui dielem disilisiban tetep aya nodana aya tapak goresana sakitu matak rada hese kacageurna nyeri hate mah beuling eta keur di ditu salila di ditu alhamdulillah tahadus binikmat eta tatangga abi wih di masjid karompok sugan teh naon bae poreng nanyakeun perihal eta lah obar sugan abi ubar naon bae gitu poreng nanyakeun obat nyeri hate lamun cek bahasa urang ditu teh mah ustad ado ida kalau lah kito na sakit hati ado ida obatnya ringam aku Pak Ustad ringam cenah. Kalau lah Pak Ustad paca ngomonglah paca, kalau tidak paca ngomonglah tidak paca, kalau lah ado ya ado, kalau tidak ado ya ngomonglah tidak ado. Ucap bitea gampila Pak ado apa obatnya ado limo pan lima di itu limo siko bagi dua siko eta pan hijinya ado 5 iko bitea apa bae naon bae cenah eta nu 5 cek abi dauhan Imam Abdullah Al-Antoqi rahimallahu taala kieu mang khamsun hunna min dawail qalbi 5 perkara
anu bisa ngobatan kana nyeri hate. Inda qaswatihi ketika hate urang teh teuas aya obatna. Ketika orang keur sakit hati, ketika orang keur nyeri hati, aya obatna ternyata. Mana? Hiji mujalasatu sholihina, duduk babarengan, diuk babarengan, diuk ruruyungan jeung para ahli solihin. Ay ahlil khairi ay huduri majalisil wa'di wa akhbari solihina. Tegas nama diuku kumpulan jeung ahli-ahli anu balager anu bararagus hatena, anu baragus dina ucapanana. Seug heug ku bapak-bapak di mana jeung saha jalmana dianggap ku bapak-bapak teh eta solihin, eta jelema soleh datangan. Minimal urang ka pangajian. Tah, ieu pangajian teh ternyata selain kewajiban orang sebagai umat Islam, pangajian teh bisa ngajadikeun ubar nyeri hate. Urang keur nyeri hate leumpang ka masjid pangajian, insyaallah leungit. Geus datang ka masjid mah rek ngopi, rek ngaroko, adem-adem bae. Ngeunaheun bae. Bahkan kana hutang teu euling kana hutang ari di jero masjid mah. Jeung naon deh di masjid ngeuling-ngeuling kana hutang. Ku ngaroko ngopi bagi orang ngadaengkeun pengajian, insyaallah bisa nyagerkeun kana penyakit hate anu aya dina hate urang. Tah. Di mana anu ku urang dianggap ahli solihin, dianggap urang jelema soleh dongkapan ku urang lantaran jelema soleh mah moal nitahan kana kagorengan, moal ngajakan dina perihal kagorengan kamaksiatan ka Allah Subhanahu wa taala. Ketika urang boga permasalahan, yakin ku jalma soleh mah dipapatahan lain diasur-asur. Jol urang boga masalah kumaha ieu abdi mah kieu teuing bebaskeun bae. Teuing bawa santuy bae. Teuing dibawa enjoy bae. Ulah dijadikeun pamikiran. Keun nunggeus manggeus bae, rek ngomong naon ge itu keun bae, keun antepkeun bae. Ulah ngarasa abong, ulah ku ngarasa nyeri hate, muntang ka Allah, menta ka Allah. Pasti kitu jelema soleh mah. Moal sapertikeun urang datang ka jelema anu soleh, ketika urang ngabejakeun permasalahan, dia asur-asur, heuh geus dasarna ge jelema kitu mah tumaneun. Eleh sorangan kurang dibantuan cacag habak nu kitu mah tumaneun moal kana kitu pasti dibere solusi anu bagus, pasti dibere mauidhah hasanah, pasti dinasehati anu sae. Yakin. Anu kadua anu ngajadikeun obat hate teh wa qiraatul qur'ani, maca Al-Qur'an. Al-Qur'an teh mukjizat Rasulullah anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu anu disampaikan ku malaikat Jibril ka Kanjeng Rasul selama 36 tahun. Dina Al-Qur'an pantas jelas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kumaha supaya eta bacaan Al-Qur'an teh ngajadikeun obat pikeun urang, ngajadikeun obat hate keur urang boga nyeri hate. Urang dina rek maca Qur'an hiji lamun hayang menang mukjizat tina Al-Qur'an teh kabarokahan tina maca Al-Qur'an teh urang kudu bisa ngamuliakeun kana Al-Qur'an. Ieu mah hayang menang kabarokahan maca Al-Qur'an, hayang menang mukjizat Al-Qur'an tapi urang kana Al-Qur'an ge teu ngamuliakeun. Kadang-kadang Qur'an diteundeun di luhur naon ngaranna tata erang-erang. Kadang-kadang orang nenden Quran asal bae, areka kebulan antepkeun bae. Eta termasuk orang teu ngamuliakeun kana Al-Qur'an. Mawa Qur'an orang asal bae. Ngajingjing Qur'an dijingjing diteng-teng di kieu-kieu pan eta sarajeng teu ngamuliakeun kana Al-Qur'an. Mangkonan eta mawa Qur'an doang kitu. Naon jalain Qur'an mah Yasin. He ari Yasin naon Al-Qur'an, Al-Qur'an. Naon jai mah Yasin rek Yasinan. Mau Yasin di kieu, dikepat-kepat. Sarwajeng urang teu ngamuliakeun kana Al-Qur'an. Rek di mana urang menang kaberkahan dina maca Al-Qur'an. Memang maca Al-Qur'an urang ngalawuh heula.
Sanggeusna ngalaudu eta Al-Qur'an dicekelna dicokotna ku belah katuhu ulah ku belah kenca. Ieu ngamuliakeun Al-Qur'an. Lamun urang hayang menang kabarokahan tina Al-Qur'an. Cekel Al-Qur'an ku belah katuhu, cium ku urang. Sanggeusna dicium ditekep urang kana dada. Samemeh maca Al-Qur'an, ya Allah ya Rabb, abdi minta mukjizat tina Al-Qur'an kabarokahan tina ayat Al-Qur'an, ya Allah, cagerkeun hate abdi anu keur nyeri. Ya Allah, hayang diijabah segala doa-doa abdi, ya Allah, itu. Kara kurang dibaca, beres maca Al-Qur'an kurang tutup deui dicium, didekap deui kurang teudeun deui ka tempatna anu mulia deui ku urang. Ku belah katuhu diulah ku belah kenca nyokot Qur'an ceug ulah kenca. Bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bari tunduh bari ngeuleuy. Atuh tam sareng tengah muliakeun. Lamun urang hayang menang kaberkahan tina ayat Al-Qur'an, tina bacaan Al-Qur'an tah camodel kitu. Mantap. Eta teh bacaan Al-Qur'an macana kana Al-Qur'an teh adalah salah satuna tina nyagerkeun kana panyakit hate, obat nyeri hate. Anu saterasna obat hate teh wa ikhla'ul batini, ngosongkeun hate. Hartina naon ngosongkeun hate teh? Minal halali, tina kadaharan-kadaharan anu halal anu diasupkeun kana jero beuteung urang. Kadaharan anu halal, lamun beuteung urang dieusian ku barang anu haram, kadaharan anu hasil haram, lain meunang maling bae harama, lain meunang maok bae. Perjalanan-perjalanan anu salah cek menurut syara eta haram didahar ku urang, didaharkeun kana anak pamajikan, tetep eta teh bakal moekeun kana hate urang. Bisa neaskeun kana hate urang. Henteu terang cahaya, teu aya cahayaan hate urang, teu aya cahaya ilahian dina hate urang, teu kaop salah saeutik, emosi gede ambek. Teu meunang batur salah saeutik, teu meunang ngadek-kadenge batur aya nu ngomongkeun ka urang laju bae ngaheal. Ngacak-ngacak imahna, ngamprang di tengah imah, ngamprang di hareup imah. Tah eta ciri-ciri hate urang teh keur gering, hate urang teh keur can cager. Karena naon? Karena tadina anu asup kana beuteung urang teh perkara-perkara barang-barang anu diharamkeun. Katakan cek hadis Rasul anu marfu anu dilaporkeun ka Kanjeng Rasul, salasu khisalin turisul qaswati fil qalbi, ayat 3 perkara anu bisa ngawariskeun kana teasna hate urang, bangkawarana hate urang. Diajak pangajian ndung, diajak babarengan ku kumpulan embung, segala mung kumaha aing bae, segala kumaha aing bae. Diajak pengajian kumaha aing bae moal aing mah kedeui aing mah geus kolot. Ieu mah budak keneh. Anu mantak neaskeun kana hate teh bangkawara hate urang, kumaha aing bae hirupna hubbut ta'ami, terlalu cinta kana kadaharan. Berang dahar bae. Pengajian berang dahar bae. Kumaha aya ieu nya? Isuk ngawudu. Datang ka jam 10 sarapan. Sangu-sangu keneh bae. Datang ke jam 11:30 ngawadang, kejo keneh bae. Datang ke sore, karak disebut dahar. Kayak geus peuting deui makan malam, kejo-kejo keneh bae pula. Eta anu bisa mantak gelaskeun kana hati urang. Matakan cek guru-guru teh mah lamun hate urang hayang leuleus, hate urang hayang aya cahayaan, tah kudu bisa nyaeutikeun kana dahar. Entar wong sapoe sakali itu dahar geus be sakalina teh seep 4 piring. Anu kadua anu mantak bisa neuaskeun kana hate urang teh wa hubu naumi, terlalu rosa teuing sare. Esuk-esuk tos salat subuh sare udang jam 5 agak tangka bina-bina teuing nya dohor lewat. Dohor digapit jeung asar ditempat dipodo dohor jeung asar dihijikeun bahasana cenah dijama jamana jama lunggowi
ulah loba ting sare mun bisa mah urang teh eta sapoe sapeting sare 2 jam lamun bisa pakai naon pakai ubudiah bae ka Allah pakai ibadah bae ka Allah asa naripu urang sapoe sapeting 2 jam sare ti beurang sejam ti peuting sejam tidinya urang nyaring srek di kamar orang di kamar tiktokan bating gorek orang di kamar ngomongin HP kuat tetang sapoe-sapeting ngomongin HP mah sok kumaha tunduh ge eueuh asup deui kana room orang-orang ngahiji dina room tap-tap layar terus be teu karasa subuh be nah ulah lobating sare mun biasa urang matakan ketika urang supaya ulah lobating sare hayang bisa hudang ti peuting aya doana kayak dibejakeun menang ijazah lamun teu bisa urang hudang ti peuting sanajan ngadoa sakali ge urang eta diibaratkeun disarwakeun jeung hudang ti peuting anu katilu anu mantak teasna hate urang teh wa hati terlalu cinta sesenangan suka bungah bae bubungahan bae nu aya seuri bae mah galak-galak bae urang peuting galak-galak bubungahan bae nu aya elos dasarna ge atuh dahar atuh penting urang sare atuh penting istirahat ngan ulah keterlaluan teuing sesenangan atuh dasarna ge penting urang ngan ulah rosa teuing lamun rosa teuing segala ge lamun aya teuingan mah engkena kadituna teh endah cekolot ya anu obat hate teh wa qiyamul laili hudang ti peuting na lain dengan hukur kacai kiih ngisang asup deui ka kamar lain hudang ti peuting di dieu teh aya salatul nafilati tegasna mah salat sunah salat tahajud salat taubat salat hajat terus salat urang dilakonan tahajud ulah loba-loba lah 2 rakaat urang salat taubat 2 rakaat meme salat taubat urang mandi taubat heula meme ngalakukeun salat taubat urang mandi heula make baju urang mandi taubatna niat abdi mandi taubat lillahi ta'ala nobatan dosa anu alit anu ageng jujur bae kitu tah mandi dirinya sanggeusna mandi taubat karak urang sasalin beres sasalin urang ngaharep ka kiblat salat taubat 2 rakaat suratna naon ulah nu panjang-panjang sikukut bae kuliah bae jeung kulhu sarua bae eta ge salat taubat urang naon anu dibacana sanggeusna salat taubat babakeun kurang istighfar anu boga wiridan masing-masing aurad masing-masing dawamkeun kurang auradna ari geus ngadawamkeun mapan urang ngeunaheun bae katakan lamun urang teu bisa hudang ya ti peuting lamun sare kabablasan bae lamun teu disarekeun ngubeng kana sirah dikopian kalah malika melekbek beuteung dirokoannya kalah kembung kana beuteung lamun disarekeun urang bablas kumaha ieu carana hayang meunang ganjaran hudang ti peuting tapi urang talok bisa hudang ti peuting bablas bae kadang-kadang mah subuh ge lewat hudang jam 8 salat duha aya sorondoyan bareng salat subuh di kodok mana doana lempang urang kaluar neuleuh ka luhur langit urang baca doana rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar 3 kali dibaca ku urang eta sarua jeung urang hudang ti peuting lamun urang teh rumasa telok bisa hudang ti peuting sok kabablasan bae baca bae doa ta urang ti peuting kaluar imah nampo ka langit rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar baca 3 kali ku urang anu selanjutna anu terakhir obat hate teh wa tadarru inda sabahi merendahkan diri merendahkeun hate urang
ketika orang ngaharupan rek salat subuh. Usahakan indah korbihi ketika deket di kana waktu subuh orang munajat ke Allah, ngadeketkeun diri ke Allah dengan cara naon? Cerik orang ke Allah, minta hampura ke Allah. Minimal orang euling kana dosa anu geus dilakukeun ku urang sapoe. Marenung bae urang. Baca istighfar, lobakeun istighfar, astagfirullahaladzim, tadarru DP hadap asar orang ke Allah. Ulah kieu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, panggah we astagfirullahaladzim. Kieukeun kurang tundukeun astagfirullahaladzim. Eulingkeun kurang ya Allah ya Rabbi heueuh. Ngomong sorangan orang di kamar, ya Allah abi dibere mata dua. Lain dipakai ibadah ku abi sapoe ya Allah, kalau dipakai maksiat. Kalau dipakai doraka ya Allah ya Rabb, hampura abi ya Allah tina dosa anu dilakukan ku mata. Ya Allah hampura mata abi ya Allah, hampura dosa abi melalui mata abi ya Allah ya Rabb. Tina mata urang lempangkeun kana leungeun ya Allah ya Rabb ya. Abi diamanahan ku Allah ieu leungeun dua teh jeung ramo 10. Belah katuhu 15 kenca 5 ramo ya Allah. Ku abi lain dipakai ibadah ya Allah ya Rabbi. Kalau dipakai doraka sapoe ya Allah, dosa abi ya Allah sing dihampura ya Allah, mudah-mudahan dihampura dosa abi ya Allah anu melalui tina leungeun abi ya Allah. Lain dipakai mukaan Al-Qur'an ya Allah, leungeun lain dipakai nyekel Qur'an, leungeun lain dipakai mukaan lembaran-lembaran Al-Qur'an, mata lain dipakai maca Al-Qur'an, maca hadis jeung sajabana ya Allah. Wa bikal dipakai doraka itu. Tapi dengan khusyuk urang tadarruk ka Allah, insyaallah eta yakin pasti ngaragakeun cimata. Lamun memang bener-bener urang keikhlasan urang ngadoa ka Allah, handap asor bener-bener urang ka Allah, yakin abi mah hakul yakin geura cobaan pasti ngaragakeun cimata. Tapi ulah euling kana hutang ya Allah ya Rabb. Dosa abi loba hutang loba di mana-mana ya Allah. Pamajikan nyopot Bang Emok teh beja. Nyawa pae kemis sore mah kumpulan di tempat ketuana ya Allah. Hutang bangkatan ya Allah, di mana bimeran hutang ya Allah. Buk cerik goreng euling kana hutang. Tina leungeun urang lempangkeun kana suku ya Allah ya Rabbi, suku abi teh ya Allah amanah ti Allah. Ku abi lain dipake ngalengkahkeun ka masjid ya Allah, lain dipake ngalengkahkeun ka pangajian, kalau dilengkahkeun kana perkara doraka ya Allah. Ampura dosa anu melalui suku abi ya Allah. Itu terus kurang ceuli jeung sajabana ya Allah ya Rabbi, hampura dosa anu melalui ceuli abi ya Allah, lain pake ngadenge perkara hal-hal anu bagus ya Allah, pake ngadengena perkara-perkara kagorengan bae ya Allah, perkara doraka ka Allah bae ya Allah ya Rabb, hampura dosa anu melalui ceuli abi ya Allah. Kitu ge ngeluh bae urang tipe tinggi ya. Tadarruk urang ka Allah, handap asar ka Allah. Minta yang dihampura dosa ka Allah tipe ting urang. Deket nih kana subuh perkiraan jam 3:30 gitu tah. Subuh panjang 4 lewat. 3:30 ngeluh bae di kamar. Ulah sare tapi na mengeluh bae bari peureum. Aya mejeuna subuh teu kadenge. Mejeuna lilir udang. Ona di jam 6 ya culingak bae. Cari para sari carang amat orang ka jam 6, jam 5 gitu aya nu sarada beurang. Lobakeun urang ti peuting teh kasratul istighfar, baca istighfar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi dengan benar-benar ulah kebut-kebut urang maca istighfarna. Ulah astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Moal asup kana hate lamun kitu. Tapi lamun urang secara santai maca istighfarna, bener-bener hayang dihampura dosana ka Allah. Astagfirullahalazim. Jagi sukma urang kitu deui, doraka deui. Tipe ting kitu deui teu naon sanajan disebut naon ngaranna tobat sambal ge, tobat sambal daripada henteu tobat sama sekali urang lajuna mah. Wa dzikrul mauti, inget kana maut ya Allah. Lamun geus maut hayang teh lain kabagusan anu ditimbang nu gede anu loba, tapi kagorengan abi ya Allah, rumasa ya Allah, loba dosa ya Allah. Inget kana maut urang. Lobakeun kurang ziarah kubur. Ziarah kubur kasaba orang anu geus teu boga indung bapa jarahan urang indung bapa urang kadang-kadang pan ziarah kubur teh satahun 2 kali lebaran puasa jeung lebaran haji geus beti dinyangna jarahan ku urang tah eta
anu bisa mantap nyagerkeun kana panyakit hate urang. Sanajan urang hate urang keur rujit, sanajan hate urang keur ringgam, sanajan hate urang keur rudet, insyaallah lamun anu 5 perkara ieu urang dilaksanakeun, insyaallah penyakit hate urang bisa cageun. Ji naon teh? Ai jina diuk babarengan jeung para ahli sholihin, tatap wajah jalma-jalma anu soleh anu dianggap urang eta teh jalma soleh tempo ku urang wajahna, yakin bisa ngajadikeun keberkahan pikeun kahirupan urang, bisa ngajadikeun hate urang cenghar, hate urang jadi bersih, hate urang jadi leuleus lamun urang rajin nempokeun guru urang, nempokeun para ahli sholihin, tempokeun ku urang. Eta nempokeun ulah nampona ulah rosating ulah merong teuing bisi dusun. Di mana ku urang di dieu di daerah Cikiruh Wetan anu kurang dianggap jalma soleh dangkapan kurang tempokeun wajahna, kaberkahan ilmuna yakin pasti datang kana hate urang. Anu kadua baca Al-Qur'an ketika urang keur datang penyakit hate, kosongkeun hate urang tina hal perkara anu haram. Hudang ti peuting urang salat sunah, hudang urang ti peuting tawaduk ka Allah Subhanahu wa taala, mengingat urang kana segala dosa-dosa urang, lobakeun maca istighfar ka Allah, lobakeun eulingkeun kana maot, lamun hirup teu euling kana maot ka dituna bisi kabablasan, bisi ngarasa hirup saat lilana. Lamun urang teu ngarasakeun kana maot. Tah, panginten ti sim abdi salah kadar perkenalan ti abdi warga baru. Sakieu ge parantos dianggap cekap. Mudah-mudahan aya manfaatna ti abdi sebagai warga baru. Manfaatikeun urang sadayana keur aya dina kasalahanana eta dongkap tina kabodohan sim abdi keur leresna eta. Yakin taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.